Obras TV HD pisan. Majikan harus dilihat tuh. Ayo teh beresan heula tuh teh balat. Sapu jeung sapu. Majikan harus init kamu, melian baju, beak gue tanawan cek aing imah balatak, beresan heula. Terus beresan heula. Aing digawe sapu. Nah itu jalan zaman ayeuna kan panjang nih pemajikan belanja we. Aduh, cet beak. Aduh, imah hayang dicet cina aralu hayawan lain-lain deh. Pemajikan kadur indit. Ayo, hemulian baju. Cuma geus loba baju di imah. Aing meriget. Aing ka males. Mucuk aing mah beresan heula imah. Gablek gawe pisan. Balatak imah kudu ku aing, segala kudu ku aing. Lieur aing mah. Masalah acai wae kudu ku aing wae pemajikan teh. Pangkal jarak rabrik ieu di tuar. Cuk, kumaha toran geus beres tadi Can? Acan Sarua aing balatak imah. Aduh. aing mah pamajikan maneh ka mana kitu Apaan tadi jeung pamajikan di dinya nyamper ka imah. Hari ini. Oh tiluan berarti jeung pamajikan si Roy. Aya bahan ngambur-hambur duit sup ieu sarana mah. Heeh. Ujung-ujungna naon? Balanja tah. Dodol atuh duit euy. Si Ucuy si keur naraon di sadaris kitu euy. Wah, ya naon ye. Naon ye euy. Cenah naon euy? Iya, rarudet tingali pamajikan, ada reueuh, pagawean di imah, balatak keneh. Ai di dinya teh apa? Apa jeung pamajikan di dinya ini nangit tiluan. Euy. Pamajikan urang mah teu bebejar ini ka mamana teh urang kerek ngecet beak urang teh. Lebih parah. Sarwana. Tah, padahal mah Roy, lalaki mah resep nu awewe nu teu make baju. Tok, bener teu? Tok. Emang Ya, ya tapi aneh euy. Tetangga urang mah justru tersepeun kawe teu di baju teh. Wah, teu normal meureun. Bener asli. Komo? Lain. Terus naon atuh Roy? Apaanan lolong teu bisa ningali Oh. Dong. Woi, Sup. Tadi ya. Kenaon, Sup? Biasa we ieu keur. Aduh. Udah eta banget dong. Penyon gitu, sejarah rusing gitu Para rusing Sup pas saya aja memajikan. Pas aku naon dong? Iya Sup nasib jadi lelaki mah serba salah. Serba salah kumaha? Kieu Sup, pusing nate. Telat udang sare nyarekan. Telat mandi ngamak. Komo lamun telat gajian. Siga norek nyahakan ka aing teh. Lieur dong. Lalaki mah sok salah wae di mata awewe mah. Kela. Aya nu telat dipikaresep ku pamajikan dong. Naon? Bahkan awewe oge hayang telat wae nu ieu mah. Telat naon, Sup? Telat keluar. Telat keluar? Telat keluar naon, Sup? Telat keluar tahun. Si masuk pura-pura bego. Ngalamun gitu hariwang. Keur naon?
karena pekuburan, itu. Kuburan di tempat-tempat nanaonan atuh teu gawe. Lain Cuk. Naon? Jadi kepikiran aing nempo kuburan. Lamun anu maotna dikubur eta aya siksa kubur we nya. Nya aya atuh. Aya. Nya aya atuh. Oh, aya Cuk. Sob, kumaha mun maotna dibakar? Ih, Dani, eta basa eta geuning nyenak brownies, basa di kasoreang mie enak, eta teh kita non kayaknya isaha, ada mana teh? Kayaknya Bu Debi, bade meser bunda. Ya naroskeun heula sabaraha pangaosna. Yos lah, nu alit mah 35, nu ageng mah 60 meter. Ih, sugan teh nu ageng 35 teh, boro pesen 2 mah mun nu ageng 35 mah. Ah, aya nama modal oge teh sakit tutubun. Ambu, ari tadi teh pasakan saha nuju buat ram teh. Ya pasakan amu atuh, naon kitu teh Nin? Enak atau teh enak? Nah, meni hambar pasakan teh, ongko ngiring kursus masak. Meni peningkatan. Ah, teh Nin kitu. Nin teh Nin oge cek salah kita Nin. Naon kita sek salah ke abi? Nya cenah teh Nin terus pelajar film panas, tapi peningkatan. Ambu, nah awewe teh bet beda jeung lalaki. Nya jelas beda tuh teh Nin. Ari lalaki mah disebut nage kaum Adam, ari awewe mah kaum Hawa. Oh beda. Nah lalaki teh bet disebut kaum Adam. Nya teh Nin sabab lalaki mah lamun nulungan kaum Hawa eta teh pasti Adam maunya. Ambu gampang ngancurkeun harga diri lalaki mah. Oh, kumaha teh Nin? Lamun keur hubungan tanya we kieu. Kieu kumaha teh Nin? Tanya we kieu. Geus asup acan, geuning teu karasa. Tabrakan. Ini buru-buru. Geus dihareup bieu nempo tabrakan. Padak buru-buru balik kurang rusuh euy. Kamu ke mana? Terus kumaha he? Jadi dia ngomongna jelas. Iya dong. Yo jalan teh rame. Mobil maju, motor nyerempet. Nya kantem atuh motor teh labu teu mana. Oh, terus? Ya tuh gerbang maju kerep teh pada duluan, pada ngagerotong. Mobil kasih si motornya dibawa. Nah, enak dibawa ke ambulan. Oh, mana nulungan teu? Henteu dong aing mah teu nulungan. Nah, he. Ada geus takdirna eta mah dong. Belum. Anjir dong, mana yang ditega ka aing dong. Dong, tulungan aing berat gitu teh. Orang hampura tapi bisa dulungan. Kata mah geus takdir. Sup, eta kunaon suku sup? Kepacok orai euy. Orai? Heeh. Kepacok orai iraha? Di mana sup? Eta kamari keur ngoret di kebon. Geus dibawa ka dokter acan. Geus tuh di perban. Terus kumaha sup? Cek dokter teh. Lamun telat dibawa ka dokter umur urang tinggal 5 jam deui. Waduh. Kumaha tuh sup? Ah tenang we dong. Urang boga solusi soalna. Solusi kumaha sup? Ah urang teh minta dipacok deui we ka orai. Narah hirup urang jadi nambahan deui 5 jam deui. Diperpanjang? Heeh. Siapa masih gak PPKM wae? Kapal naon ya, euy? Jadi pakaian mah. Gua aku aing mah daripada balatak ieu mah. Udah tak tinggalin lagi. Ini kan duit si di kubu. Duh, antena teh beres wae. Si Ucup kemana dinya? Telepon ah. Dah, teu aktif si Ucup kemana nya? Sampur itu kayak mana? Ah, sampur kayak gimana? Cuk. Cuk.
Ucup kemana ya euy? Gerang he beberes wae euy. Balata ketemu orang kaluman lah. Aing lain yang ngobrol sagede ini lah. Bedi di lah. Aya naon Roy? Ngobrol naon? Tapi duiteun. Lain he. Urang teh tadi teh nelpon si Ucup. Teh nyambung-nyambung wae euy. Penasaran samper kurang ka imah teh digorowok-gorowok. Ucup. Teu kaluar ka mana si Ucupnya euy? Emang naon lagi hutang? Nyinya lagi hutang aing si Ucup. Emang gede hutangna? Gede pisan si Ucup ka urang hutangna. Mana capal? Susu mah geus 3 bulan ka Kalimantan. Waduh, buah-buah kabur ninggalkeun hutang ka urang kitu mah euy. Lain kabur Roy. Manehna indit ka Kalimantan teh jadi nelayan ngalalauk. Naon he? Ngalalauk di laut. Heeh. Lain beleguk si Ucup mah. Jauh-jauh ngalalauk ka laut. Cak aing mau di pasar ke loba, di pasar ujung berungnya. Bodoh aing.